Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring bade neraskeun hanca carios si Kidang Kilat jago tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados, mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina medar cariosna leuwih gacor deui, leuwih rame deui kitu nya wargi. Mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitanan. Dina waktu harita Parman teh terus luluncatan kaditu ka dieu sakapung luncat kana tatangkalan anu kacida luhur jeung galedena, tapi keur manehna mah kulantaran ayeuna mah geus boga kamampuan anu sulit tandinganana keur jago-jago atah mah. Dina waktu harita kacida gampangna dina ngaluncatan naik nerekel atawa luncat kaditu ka dieuna teh sakapung dina batu anu galalede anu aya di sabudeureun tempat anu biasa kumanehna digunakeun latihan. Atuh akirangga we oge teu cicingkeun, terus-terusan teu mere aba-aba nyerang Parman. Belesat wuk persat wuk trak bledag bledug bletuk sakapung kadenge sora tulang anu diadu jeung sora ngabledag akibat kekuatan batin maranehna anu diadu. Dina peuting harita eueuh waktu anu dipiceun saeutik oge ku Parman dina ngaluarkeun sakabeh kamampuanna anu terus-terusan diuji ku Aki Ranggalawe. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Parman anu terus-terusan dipeuseuh ku ilmu-ilmu linuhung anu diturunkeun ku eta sepuh. Ayeuna urang tuturkeun kaayaan Ki Bewok anu geus hasil ngaranjah deui bae hiji lembur. Manehna teh harita keur ngobrol jeung sakabeh anak buahna samemeh asup ka hiji lembur anu bakal jadi sasaran dina peuting harita. Woi kade syah, kudu tarati ulah gagabah sabab kadengena mah di ieu lembur teh aya hiji paguron ngan teuing boga kakuatan naon kulantaran dewek oge kakara asup ka ieu lembur ngan kade ulah sambarangan tindak bae. Dewek kudu nalungtik heula. Hayu urang asup ka eta lembur pura-pura naon bae. Kade arandeka ulah wani-wani langsung nyieun tindakan anu biasa dilakukan sabab kadengena mah ieu lembur teh aya dina kakawasaan anu boga eta paguron kawas baheula si Supanta anu geus kurang dirancah lemburna. Ieu oge sarua jadina kudu hati-hati barudak. Jok Ki Bewok nyarita kitu bari muterkeun teutepanana ka 14 anak buahna anu geus biasa matuh dibawa dina ngalakukeun sagala pagawean ngarampokna. Mangga tenang bae Akang, kuring sadaya moal wani ngalakukeun naon bae moal atuh nya moal wani asal serang bae mun ceuk Akang serangnya serang moal langsung padu suruntung bae meureun matak cilaka keur urang komo deui ayeuna Akang geus nyarios kitu matak bahaya meureunan keur urang sakabeh. Ceuk maranehna harita langsung naremalan kitu. Alus ari arandika ngarti mah alus kudu kitu. Yap ayeuna mah hayu urang asup heula urang pura-pura neangan warung heula. Oke urang tanyakeun di mana
ayana eta paguron teh dewek hayang nyaho saha pupuhuna. Cek Kibewok nyarita kitu bari lempang miheulaan sakabeh anak buahna teu nyaritana naon deui atuh harita anak buahna oge eueuh anu wani ngaromong terus nuturkeun ka mana bae lempangna Kibewok. Teu lila oge maranehna teh geus aya di tengah lembur muru ka hiji tempat niatna mah rek neangan warung supaya maranehna bisa ngadenge atawa meunang gambaran ti saha bae kumaha kaayaan kakuatan paguron anu dipimpin ku jalma atawa pupuhu anu ayeuna di pikiran ku Kibewok. Barang maranehna nepi ka hiji warung anu kabeneran masih keneh buka, Kibewok jeung sakabeh anak buahna teh arasup langsung mesen kopi kadaharan jeung sajabana. Kadenge ku ceuli maranehna aya warga anu keur ngobrol jeung baturna. Oi, uing mah kamari ngadenge cenah di hiji lembur dirancah ku rampok, sakabeh harta warga teh ludes dibawa, maneh ngadenge henteu jeung leuwih cenah awewe teh dibarawa deui. Aing mah sieun euy, naha kampung urang bakal karanca oge amun heueuh teh rek kumaha urang ngalawana. Ceuk eta lalaki bari neuteub ka baturna, maranehna teh teu merhatikeun kaayaan di eta warung teh geus kadatangan rampok anu keur diaromongkeun ku maranehna duaan atuh teuing. Uing oge teu nyaho tapi ulah hariwang kulantaran kapan urang teh boga tameng anu kacida kuatna, ulah hariwang geus pasti Kang Sugiwa oge moal cicingeun jeung murid-muridna oge kos teu apal bae kumaha kahebatan elmuna. Wah, tandinganana baheula oge aya nu ngahaja ngajorag teuing ti mana ngadon ngajak tarung ka manehna teu balakaya nganukur dua geprakan oge langsung ieu non ngacurah roh, langsung minta ampun balik bari moal ka nyeri sabab basa kuring nempukeun gerakan Kang Sugiwa teh kacida hebatna. Ceuk baturna harita langsung nyarita kitu. Ari kadinya nama heueuh aing oge apal tapi kan para rampok anu kabejakeun beungis teh cenah mah pamimpinna teh kacida hebatna elmuna. Otakna ulah padu bae nyarita teh kumaha bisi teh aya nu ngadenge kemudian aya mata-mata teh eta rampokan bahaya meureunnan keur urang. Ceuk eta lalaki langsung nyarita kitu teuing kunaon bari ngaleret ka palebah Kibewok sapara kanca anu keur tonggoy ngopi bari jeung ngobrol tapi teu kaciri merhatikeun maranehna siga anu hare-hare bae padahal mah ceuli maranehna teh keur ngadenge obrolan dua lalaki eta. Alah, wayah kieu mah moal aya jeung diulah hariwang lah. Uing mah percaya pokona mah Kang Sugiwa moal cicingeun komodeui da anak pamajikanna oge saruba barugeun ilmu silat kacida laluhurna anak buahna oge loba lah. Rampok model kumaha oge moal walakaya pokona mah dihareupeun Kang Sugiwa mah. Ceuk eta lalaki harita terus-terusan nyarita kitu bangun reueus kacida. Aing oge ngaharepkeun kitu tapi geus lah ulah loba omong deui ayeuna mah geus bisa aya nu ngadenge geus. Ceuk baturna atuh
harita teh maranehna teu ngaromong deui langsung ngalanjutkeun balang daharna. Ari ki bewok anu ti tadi ngadengekeun obrolan manehna tarangna ngariut, Sugiwa keke aing asa kakaranga denge atawa geusnya, tapi ceuli aing asa lain kakaranga denge ngaran Sugiwa sahanya. Aing penasaran kawas kumaha kemampuan si Sugiwa teh. Gerentesna bari nyuruput cai kopi, sedangkan jalma anu keur dipikiran kuki bewok jeung kakara diobrolkeun ku dua jelma dina waktu harita di paguron anu ngaran Gagak Bodas. Sugiwa keur ngobrol jeung sakabeh murid-muridna anu ngahaja dikumpulkeun ku maranehna anak pamajikanna oge. Aya dariuk disagigireun manehna. Harita Sugiwa teh neuteub ka salah sahiji murid kapercayaan anak. Kinto kadenya kinto kulantaran urang teh sapopoena sok ngadenge bae lembur-lembur teh dijarah ku rampok anu kacida beungisna cenah mah. Kade hati-hati kinto jeung sakabeh maneh sakabehna kudu waspada caringcing page kancing saring cat page iket kulantaran urang teh teu apal lamun urang oge bakal diranjah atawa moal ku eta rampok teh. Lamun bener aya wayahna urang teh kudu jadi tameng sakabeh kasalamatan warga ieu lembur. Cek Sugiwa nyarita kitu bari neuteub ka kinto jeung muterkeun tutupanna oge ka sakabeh anak buahna anu keur unggut-unggutan ngadengekeun caritaanana. Mangga Kang, mangga teu kenging hariwang. Sim abdi sadaya bade nanunkeun nyawa moal ngantapkeun naon bae oge anu bakal kajadian kumaha deui. Sim abdi oge parantos ngadangu memang cenah mah eta rampok teh tara nempo kitu atawa kieu tara mere karunya tara mere ampun. Sabae anu teu mikeun barang-barangna atawa wanoja-wanoja anu dipikah hayangna pasti dipateni. Kitu anu kadangu ku sim kuring mah Kang. Cek kinto harita nyarita kitu. Bener Kang, bener kuring oge nyarita kitu. Kan ngadenge kitu caritaan jelma-jelma teh kitu Kang. Cek sakabeh murid-muridna harita ngaromong kitu bari neuteub ka Sugiwa anu keur unggut-unggutan bari tarangna teh ngariut kawas nama keur mikir jero. Harita anakna oge hiji wanoja anu kacida geulisna anu boga ngaran Lisnawati nyarita, "Ama, abdi mah kumahanya ayeuna sok teu karanah emutan bae santos ngadangu ieu kampung itu dirancah rampok komo deui wanoja-wanoja dicandakan ku eta rampok. Sok sieun bilih teh datang ka ieu lembur. Kumaha abdi ama? Sieun abdi mah sieun bilih teh abdi jadi sasaran kata rampok." Cek Lisnawati nyarita kitu bari rembay cimata kulantaran ngarasakeun kasedih anu teu bisa ditahan sabab sieun pisan eta jadi kanyataan dirina jadi salah sahiji korban para rampok. Nya
kuring oge mikiran kitu. Akang sieun sote si Nyai kumaha lamun eta rampok teh datang ka dieu atuh nya teuing si Nyai. Akang ceuk hiji muridna langsung nyelengkeung nyarita kitu. Cicing Nyai, cicing ulah hariwang pokoknya masa lagi ama masih keneh hirup moal ngantep ke Nyai cilaka. Tong sieun bener Nyai ulah kitu, ulah sieun ama sareng ambu oge moal cicingan. Nyai moal diantepkeun cilaka kajen teuing ambu anu binasa daripada kudu ngantepkeun Nyai cilaka mah. Indungna oge harita nyarita kitu. Muhun ama ambu, muhun abdi oge percanten tapi kan urang teh parantos ngadangu kumaha kejemna eta para rampok teh sok sieun diri sote anu teh diharepkeun ku urang teh jadi kenyataan. Sudah abdi mah teu hoyong janten korban eta para rampok hoyong amat hoyong. Cek Lisnawati harita langsung nyarita kitu. Ayeuna mah bari nangkep indungna ngagukuk cerik. Kawasna mah geus boga pirasat anu karasa ku dirina. Atuh Sugiwa oge dina waktu harita rada ngahulang kulantaran teu pisasari Lisnawati kaayaana kawas kitu. Sugiwa tena hatena ngagerentes. Aya naon yeuh? Ayeuna kacida bedana anak aing kawas kasienan pisan. Buah aduh lamun bener teh nah sanggup aing jeung barudak nahan kakuatan para rampok adu geus kakoncara kacida hebatna. Aduh pemuda baheula oge pupuhu kampung sagaligus paguron anu aya di lembur Pancarsari kapan binasa oge anu ngaran Supanta binasa ku kepala rampok. Aduh Gusti mudah-mudahan sim abdi sakula wargi sareng ieu lembur ditang tayungan ku Gusti. Gerentesna bari ngarenghap jero dua dampaleungeunna oge harita langsung ngusap beungeutna. Barang keur pinuh ku kabingung jeung kasieun teh teu kanyahoan ti mana trojolna jol kadenge aya nu nyorobok nangtang Sugiwa. Woi Sugiwa keluar sia dewek hayang nyaho kawas kumaha beubeut sia keluar puting ayeuna giliran andika kudu yang hareupan dewek. Keblik harita sanggeus nyarita kitu kibewok anu ayeuna geus aya di hareupeun eta paguron nenjrag bumi 3 kali atuh. Dina waktu harita wangunan teh inggeng kawas kulini. Tuh kan ama, aduh ambu kakara oge nyarios abdi geuningan geus kadangu kana kumaha abdi butuh yang jadi korban kana kumaha ambu ama sieun abdi mah sieun. Ceuk Lisnawati langsung nyarita kitu bari nangkep indungna beuki kuat bae. Cicing Nyai cicing Nyai cicing jeung ambu Nyai mah jeung ambu keun ambu ge moal ngantepkeun. Ceuk indung bapana langsung nyarita kitu. Bener Nyai bener tenang keun ulah hariwang ama oge moal cicingeun. Woi Sugiwa sia teh pupuhu ieu paguron atawa lain keluar sia goblok keluar dewek yo anu ngaran
Ki bewok dewek bakal ngajajal segala kemampuan anu dipimili ku Andika. Keluar sia, keluar goblok, keluar. Lamun tuh ieu wangunan ku dewek bakal dihancurkeun. Keluar sia, keluar. Kadenge deui bae Ki bewok cocorowokan nangtang Sugiwa. Aduh, kedah kumaha ayeuna, kedah kumaha Kang, urang kedah kumaha, keluar ulah Kang. Harita sakabe anak muridna teh pada nanya kitu, kek cicing heula, cicing Aradika ulah keluar, keun kuring heula ayeuna sorangan, leuwih hade jaga anak pamajikan kuringnya. Into jaga belesan gacileng. Waktosna kebujung CF-nya hanjakal teuing nya wargi. Cak urang cekapkeun dugi ka dieu heula, insyaallah kapayuna sim kuring teraskeun. Sapunya repegat cimpai paturai patepang deui mangga permios.